Sampurasun wilujeng tepang deui. Dina mata pelajaran Bahasa Sunda kelas 8 semester genep. Materina KD 3.4 Pakeman bahasa bagian kadua. Pakeman bahasa dina bahasa Sunda teh nyaeta hiji paribasa, dua babasan cacandraan uga rakitan lantip jeung caturangga. Dina bagian kahiji parantos dibahas ngeunaan paribasa jeung babasan. Ayeuna urang ngabahas anu ngeunaan cacandraan uga rakitan lantip jeung caturangga. Katilu, cacandraan nyaeta caritaan karuhun anu ngagambarkeun kaayaan nagara jaga atawa dina zaman anu kasorang. Contona hiji galunggung ngadeg tumanggung, dua heureun ku tangtung, tilu Sumedang ngarang-rangan, opat Cianjur katalanjuran. Cacandraan beda jeung jujulukan kota, misalna Bandung kota kembang, Bogor kota hujan, Cirebon kota udang. Anu kaopat uga nyaeta kecap uga katelah hiji omongan anu eusina mangrupa ramalan yen dina hiji waktu bakal aya kajadian boh nu pikabungaheun atau pikagumbiraeun boh pikasusaheun. Contona jaga mah barudak sajajalan di saungan nya buktina aya kareta api, dua geus aya beja mun geus aya bala barkawat buktina aya telegram. Anu kalima rakitan lantip nyaeta kecap anu diucapkeun maksudna kaditu tapi hartina kadieu, atawa kalimat anu salah tapi anu ngadengena teu ngarasa salah jeung langsung ngarti. Contona hiji gedekeun tipina maksudna sorana atawa volumena. Dua abdi hoyong asup tipi maksudna maen film atawa di syuting. Kagenep caturangga nyaeta pakeman atawa pangaweruh anu netelakeun tanda-tanda perwatekan kuda hade henteu nepikeun diingu atau dipelihara. Contohna Satria Kinayungan, Sekar Panggung netelakeun itu menjelaskan. Pancen atau tugas teangan carilah harti paribasa adat kakurung ku iga. Nomor 2 tuliskeun harti babasan amis budi. 3 tuliskeun contoh rakitan lantip. 4 naon dimaksud uga teh. 5 tuliskeun 1 contoh caturangga. Sok kerjakeun sing taliti ulah asal-asalan. Hatur nuhun, sampurasun.